Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, wilujeng enjing sadayana, mugi-mugi hidup sadayana sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana dina pangajaran dinten ayeuna urang lebet kana pangajaran opat nyaeta anu ngagaduhan tema pangaruh globalisasi. Satu acan diajar hayu urang ngadoa heula ku ngabaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana naon ari globalisasi? Kita nyaeta istilah ngeunaan ngaronjatna silih pakait pangabutuh kehidupan manusia di dunia. Jadi saling keterkaitan kebutuhan manusia di dunia. Ku ayana globalisasi negara hiji jeung negara sajen ibarat teu aya watasna. Atau dalam bahasa Indonesia, globalisasi adalah hubungan sosial mendunia dan berkaitan satu sama lain. Dan jika terjadi sesuatu di satu tempat, maka akan berdampak pada tempat lainnya juga. Jadi dengan globalisasi ini kita bisa mengetahui keadaan di negara lain seperti apa. Diibaratkan tidak ada jarak atau tidak ada benteng antara negara satu dengan negara yang lainnya, walaupun secara berjauhan. Pek hidup baca karangan dadaran ngeunaan globalisasi anu aya dina kaca 72 di kaca 74, di mana tujuanana hidup tiasa ngarti kana maksud globalisasi, tiasa nambahan pangaruh atanapi pengetahuan ngeunaan pangaruh globalisasi, teras hidup tiasa milih pangaruh anu bener jeung pangaruh anu henteu anu kudu ku hidup diturutan tina globalisasi eta. Teras hidup oge dina diajar ayeuna tiasa nangtukeun pokok pikiran dina pedaran anu ku hidup dibaca. Silahkan dibuka buku halaman 72 sampai dengan halaman 74-nya. Di situ ada yang judulnya globalisasi. Silahkan dibaca baik-baik. Ceritanya di tengetan sangkan hidup tiasa paham ngeunaan eusina. Sanggeus hidup maca karangan dadaran tadi anu ngeunaan globalisasi, pek ayeuna tangtukeun pokok pikiran dina unggal paragrafna. Pokok pikiran teh naon? Pokok pikiran nyaeta ide utama atawa gagasan utama atawa ide pokok dina unggal paragraf. Anu kadua nyaeta pokok pikiran teh ayana di awal atanapi di tengah atau napi di tungtung paragraf. Jadi upami hidup mencari pokok pikiran, mangga cari di awal, kalau tidak ada di awal cari di tengah, kalau tidak ada di awal dan di tengah berarti kalian cari di akhir paragraf. Terus pokok pikiran oge ngagaduhan ciri nyaeta dituturkeun ku kalimat satuluyna pikeun ngajentrekeun maksudna. Jadi setiap pokok pikiran akan diikuti oleh kalimat penjelas, di mana kalimat penjelas itu fungsinya adalah menjelaskan lebih banyak, menjelaskan lebih detail lagi dari pokok pikiran tersebut. Nah, perlu hidup ketahui juga bahwa setiap paragraf atau unggal paragraf boga hiji pokok pikiran. Jadi setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran, di mana pokok pikiran yang ada di unggal paragraf itu akan membentuk pokok pikiran dari karangan tersebut. Jadi ketika kita sudah menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf, maka pokok pikiran itu akan membantu kita untuk menemukan pokok pikiran dari karangan tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui pokok pikiran dari karangan, jadi setelah hidup faham naon pokok pikiran tina karangan anu ku hidup dibaca, maka hidup tiasa nyusun kesimpulan atau kacindekan eusi karangan sagemblengna. Jadi setelah kalian tahu pokok pikiran setiap paragrafnya, kemudian kalian tahu pokok pikiran dari karangan itu apa, maka kalian akan tahu kesimpulan dari karangan itu menceritakan tentang apa karangan tersebut, ya. Seperti itu tentang ngeunaan nangtukeun pokok pikiran dina unggal paragraf. Ayeuna pancena mangga ku hidup pilari pokok pikiran
dina caritaan anu judulna globalisasi. Di situ ada 10 paragraf semuanya ya dari cerita globalisasi tersebut. Berarti kalian akan menemukan 10 pokok pikiran. Satu paragrafnya satu pokok pikiran. Saatos kalian mendak pokok pikiran dina unggal paragraf, maka tugas selanjutnya adalah silahkan kalian presentasikan pokok pikiran yang sudah kalian temukan tersebut. Boleh lewat voice note atau boleh divideokan ya. Nah, seperti itu tugasnya, mudah-mudahan bisa difahami. Berarti kalian baca dadaran anu judulna globalisasi. Kemudian setelah kalian baca, maka kalian cari pokok pikiran dari setiap paragrafnya, kemudian presentasikan lewat voice note atau video. Alhamdulillahirabbil alamin. Dugi dieu heula pangajaran kanggo dinten ayeuna hideuk diajar ngeunaan globalisasi sareng nangtukeun pokok pikiran. Hatur nuhun dina perhatosanana. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ngadamelan pancen hidup sadaya.